Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia kuring bakal ngajelaskan biografi Pak Aib Rosidi. Aib Rosidi nyaeta sastrasawan, humanis, dosen, jeung redaktur sababaraha penerbit, pengadeg jeung pupuhu Yayasan Budaya Rancage. Januari 31 1838 Jatiwangi, Majalengka. Waktu Aib Rosidi umur 2 tahun, kolotna papisah, digedekeun ku ninina ku pamana nu dumuk di Jakarta. Waktu eta hirupna basajam pisan, malah bisa disebutkeun kakurangan. Nanging eta mengeripukeun picut pikeun anjeunna ningkatkeun taraf hidupna. Pamustunganana manehna bisa sukses mekarkeun karirna dina widang seni sastra Indonesia, sastra Sunda dina widang penerbitan, jeung pangarehna ngeunaan basa Indonesia bari di Jepang. Aib Rosidi ngamimitan pendidikan dasarna di Jatiwangi, teras naraskeun Aib Rosidi ngamimitan pendidikan dasarna di Jatiwangi. Teras naraskeun atikan ka SMP di Majalengka, Bandung, sareng Jakarta. Saterusna anjeunna sakola SMA di Jakarta, tapi teu gaduh sertifikat. Sanajan teu boga atikan luhur, Aib Rosidi kacida aktifna dina dunya sastra. Saprak umur 15 tahun, manehna geus bisa jadi pangasuh majalah Soloh Pelajar. Dina yuswa 17, anjeunna janten redaktur majalah prosa. Saprak 1888, Aib geus mere hadiah sastra Rancage ka para sastrasawan daerah atawa budayawan anu geus mere kontribusi dina bidang sastra jeung budaya daerah khususna Sunda jeung Jawa. Karir dina sastra dimimitian nalika anjeunna di SD. Di kelas genep SD, anjeunna parantos nyerat sareng tulisanna dimuat dina koran Indonesia Raya. Nalika umurna 14 tahun, karya-karyana dimuat dina majalah Mimbor Indonesia, Siasat, Gelanggang, jeung Kebudayaan Indonesia.